Lengan dawuh bejana cenah bujangan beunghar kitu nya. Karasa kuing mereto Bu keur can nikah ieu hayang boga motor surat teh aya ngaran uing di dinya. Nah hese atuh hayang dina ngaran teh ulah ngaran batur hayang Muhammad Hidayat Mustaqim Sadudin Tabtazani aya di dinya ngajeblak bangga murid pake lagi nyong nyong tilu pasir kaliwatan. Ieu ngaran batur we ngecek batur moal aya bujangan beunghar sok hayang beunghar mah kawin nikah kabeneran aya awen kabeneran daekeun kawin tingkah belejo nikah karasa geus nikah mah nyaan gampang Bu hayang boga motor hayang ngaranan kitu tadi teh geunya geus nikah wa ya Allah hese sarua kan maksakeun terus teh man nakaha lidiniha rajaqahumullahu malaha jelema anu nikah karena agamana pasti ku Allah bakal dipasihan rezeki berupa harta anu cukup mudah-mudahan nya tah ieu Kang Dani sareng Aprianti oge kitu amin ya Allah ya robbal alamin kita kewajiban salakir lanjut Allah geus sajam euy cukup teh sakitu cukup teh henteu teh cukup tamahan tuh Kang Kono tamahan cenah wih cek ibu wing naon cenah kewajiban wing cek Neng Aprianti teh tilu kewajiban istri mah tak kudu loba-loba teruskeun hadis Rasul khairun nisa imra'atun in nadarat ilaiha sarat kawin amartaha fataat kawin gitu tahaddud kapimaliha wa nafsiha tilu kewajiban istri teh panghade-hadena awewe teh hiji istri di mana ditinggal ku caroge ngabungahkeun tugas istri teh nomor kahijina ngabungahkeun salaki motak dangdang sing hade Bu di imah teh ulah ieu mah air karajo mengbal geus dipake wah naon teh taplok-taplok kena ieu teh can biwir jadi jeding kana bareureum ari di imah Gusti eta BH asup sabelah ge diantep matak pantas atuh salaki urang teh ningali nu herang di luar teh burinyas da eta nu di imah mah ya Allah Robbi teh naon kayang kang keuyeukeun bau dodot sing hade Bu di imah teh dangdang ke salaki urang teh mata kuncina soleh lamun soleh moal pipaseun jeung salaki ge lamun soleh ku ai soleh mah pan meunang can kedong eta kade teh kabagian sok gulunu nya tong diakur-akur kade naon urang mah leutik keun bae ya Allah da uing beretok kerja di santri hayangnya menang lu kitu teh menang paloba-loba tuna di kolong girig deui ka deukeut lawang patu lawang dapur menang deui tuna di kolong begitu balik mewek sorangan da eueuh ku anjing nu ieu teraskeun naon bete kewajiban istri teh hiji bungahkeun salaki dina rumah tangga mah moal api pasaeun lamun duanana soleh geura ieu tina cai kopi bisa jadi pasea lamun salah sahiji we toleh sabalikna tina soleh toleh istrina ninyuh kopi asogkeun ka salakina can ge kauyuk katajong peupeus lamun henteu soleh ngamek moal ngamek cek salakina nuna teh di mana wae katajong tuh can kauyuk-uyuk acan peupeus gelasna lagi cek salaki ditema ku istrina nu sarua henteu solehna cek istrina ari panon dikamanakeun panon nya bakal pas ya gara-gara kopi nu hargana 1000 perak tapi lamun soleh cek salakina nyi hampura kopi nu bieu ditinyuh teh ku nyai teh can kauyuk ku akang teh geus katajong peupeus tuh gelasna nage istrina sarua soleh atuh wios akang pirage peupeus gelas asa ulah peupeus manahun atuh eta dikugenaheun kadengeunna lamun soleh cing kira-kira kitu teh urang Bu kitu teh
asarana jauhnya. Ya. Cek salakina teh cek salakina nyi engke mah cenah dahar teh hayang jeung angeun. Bosen cenah jeung nu biasa wae mah hayang aya cayan nya urang angeun. Kabeneran kurah koreh aya tangkil. Angeun are teh amis teuing. Loba teuing gula. Lamun teu soreh begitu didahar ku salakina ngamak moal. Ngamak pasti gara-gara angin tangkil nu hargana ge ukur sabaraha bisa rujak rumah tangga gara-gara kitu. Nah can bisa ieu teh breto naon. Tapi lamun soleh cek salakina kala kasukuran ya Allah nuhun Gusti telepat masihan bojo ka abdi sakitu tiba heula abdi teh hoyong ngaraosan kolek tangkil. Gitu lamun soleh mah cek salakina neng isukan tos asar bada asar dangdan sing hade urang lalajo mengbal ka lapang da bejana cenah tos asar mengbalna nyaa dangdan nu japra tapelkeun amora tapelkeun piungna merek naon tiung Elzata atau Zoya tapel pas ngaca camuhu cing lamun teu soleh salakina ngamek mah cek salakina naon ieu teh siga kerun siga careuh bulan era mawana ge cek salakina nacan beul di baheula dangdan lamun teu soleh ngamek gara-gara dangdan camoho. Tapi lamun soleh cek salakina kala kasukuran ya Allah nuhun Gusti telepat masihan bojo ka abdi geuning hiburan teh teu kudu ka Ancol di mah gaya udah aya di mah ge odel-odel nya heuh naon ge ai soleh mah justru bakal jadi hiburan. Metak Neng Dandi Kang Dandi Neng Aprianti sok ti ayeuna biasakeun ka salaki urang tong nyebut ngaranna. Lamun pasya biasakeun cicing. Metak cekolot geuning kudu repok ari hirup. Hartina lamun ieu rep ieu pok, ieu rep ieu pok, lain ieu pok ieu pok. Wah bahaya kiamat sugro. Nya kitu lamun aya kamuk teh cepling engke ge bakal ngartieun kunaon cepling wae oh keur aya kamek lamun urang teu bisa ngomong bisi salah tulisan we keur amek kana kertas aya plang we keur amek kitu esena daripada urang nyarita sabulang bentur kaituna komo nyebut ngaran bahaya. Ari keur mesra nih yayang bebek aa kawas nu heueuh nya pas isuk-isuk rek dahar ribut pas ya gara-gara nanyakeun hulu asin. Ka mana hulu asin kamari? Teh pamajikanana deui teu ngarti da sirah salaki diuyahan. Nanyakeun hulu asin. Ya Allah. Laras Bu. Eje wain amar taha kataatna. Nomor kaduana wain kita hafidot ka fi maliha nomor kaduana wain amar taha pataatka nomor kaduana di mana-mana dipiwarang ku caroge nurut tugas istri matak cek guru pribados mah keur ngaji inget keneh we lah awewe nu penting mah pinter diwedake jeung ngadangka istri mah salianti pinter dibedak teh kudu tiasa nurut ka caroge tapi caroge anu miwarangna sae. Ari kitu mah nyi neng jik mingguan bawas nal butut kembali kudu alus entah nurut gitu ya lamun mewarangna sae turu di bumi sok ngaos berantara sok duh gaya salaki urang sok di masjid salatna sok di imah jujur ya jujur kade ya deket ka masjid aya salat sedang apa salat sedang heuh ngised gedeng we salat sedang eta teh sina ka masjid pati ali dina hadisna ge man tahawana bi sholatil jamaatin
aqaballahu bisnatain asaratin. Sing saha jelema ninggalkeun salat berjamaah maka ku Allah bakal dipasihan 12 kasangsaraan. Ninggalkeun salat berjamaah 12 kasangsaraan. Cacakan osok salat ngan berjamaah 12 kasangsaraan, siap-siap menanti eta jelema. Tilu dibikeun di dunya, tilu nalika dicabut nyawa, tilu engke di jero kubur, tilu deui engke di akhirat, tilu kali 4 12. Nah, ieu moal kabahas deui kabeh ye. Oke, tamatkeun mah ngaji di ka dieu. Sawareh we, sawareh. Pan supaya penasaran. Oh, diweakeun nya. Oh, siap lah, diweakeun. Nomor kahijina turpaul barokat min kasabehin. Jelema anu osok salat tapi tara berjamaah maka ku Allah bakal diangkatkeun barokah tina kasabna. Kantun karipuh gawe oge. Eueuh manfaatna. Kana hate teu takdir tenang. Lega sawah kalakat daki we jeung hulu ngebul mikiran bak berak kudu make kartu meuli kaina mah. Laras teu. Bari eueuh can kalodo dekarek sajeungkal geus asak pan aneh. Atuh dah kudu nama kumaha? Kudu nama begitu cayan teh tah dina kokocoran teh selawatan. Kamu kamali bulan Rajab. Allahumma barik lana. Nah kokocoran. Pirojaba wasya'bana. Ieu mah lain ka kacang cicing ningali sawah batur beakeun ku si eta acan cai teh tah. Eta na kokocoran. Terus sok selawatan, eta cai selawatan nyebar, pirakut depan. Atuh. Nya, kunaon urang kadung kacape, dagang dijeblak hari ini kontan, besok boleh nganyuk. Ungal datang kalinya hari ini kontan, besok boleh nganyuk. Ah rek nganyuk isukna kalinya aya keneh masan. Ya Allah, dagangku dagangna beak dianyukan. Aya di dieu nu taramayan hutang. Aku aya wae. Aya wae di mana-mana. Lain ku aya wae di dieu mah nya. Ya. Aya jelema teh nu reuncem masna, pakeana alus. Kereber ieu-na kerudungna ge reuncem, riceu ngan hanyaka. Loba pisan ngadeuketan Bang Emo. Aya di dieu kitu. Eueuh meureun ah, ayo we aya. Ayo we aya. Ya Allah, da tiap-tiap jelema teh diberi uji, Pak. Aya nu diuji ku karesepna, aya nu uji ku pamajikanna, aya diuji ku cintana, aya diuji ku anakna, aya diuji ku hartana. Terus ya? Aya jelema nu uji ku karesepna, aya teu? Aya, sapopoe teh ngan musuk. Aya. Omong cenah karek cager gering tapi tanggungan kebubul ya. Kuateun neungeun ieu kecil atuh ka soe. Ayo kita aya. Aya jadi aya. Oh, da abdi mah ibadah tiap mencakeun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibadah gimana heula. Aya nu diujina ku karesep teh kana manuk dicoot. Isuk-isuk citot yang sapi bekiluhur citot cek nu ngaliwat sae cenah manuk nganyang di ageung. Teu nyaho eta nu deukeut samping. Ya, diuji ku karesepna. Aya nu diuji ku hartana, isuk teu ka salat-salat acan, hudang teh eta isuk-isuk geus ka sawah bari mangul doran pacul. Namanya pacul manehna tungtungna nu dipanggul mah doranna. Lain aneh urang ge mah paculnya dipanggul teh. Ya Allah, rupa-rupa jelema diujinya. Terus lain uing nyebutkeun busuk kabeh ngalieu kadinya kunaon eta naon eta? Heh? Uing nyebutkeun busuk teh kabeh ngalieu kaditu aya naon eta? Aduh, lain ada curiga ya. Ya Allah. Ujian keur jelema rupa-rupa. Terus aya nu manehanana soleh, istrina soleh, diuji ku anakna baongna luar biasa.
aya nu kitu aya nya terus diuji aya nu ujianana teh getol ibadahna mah ya getol batul mah tadi na salat duha ge teu beurang mah teu betul salat duha saking getol getol salatna ibadahna getol kopiah mengple wae sorbannya kitu kan kadang-kadang sampingnya ngongkoyang ka itu ka dieu ngan aneh kana hutang sok poho aya nu kitu aya tueuh itu mah hayo wae aya ayo he aya diuji ku Allah kabeh menang ujian terus padahal urang mah ya Allah luar biasa geus nikmat ku Allah leungeun diberi lengkap ukur 2 terus deh sampean 2 titinggi sabaraha suku titinggi bayangkeun lamun suku urang lobana kawas titinggi 1000 malah ting repotna budak urang rek ingin ka sakola make sapatu 1000 siki untung ukur urang mah boga tak cucunguk boga tak teh matak eueuh bedana cucunguk ku limangun sok syukuran leres teh anu ripuh pisan mah orang mah leumpang nage naon ngareor pinah nage ngareor sok lamun orang dibere suku kira-kira kumaha macok mau leumpang macok pasti nya ya Allah urang mah nikmat irung malikahana bayangkeun lamun irung urang malik ka luhur usum hujan nya leres ya soca teu kudu ganti oli tuh ngiceup leueur we tuh uing beheung ti beretot ka ayeuna can ganti lahar sok syukuran tuur urang mah belah hareup teu kawas hayam belah tukang hayam pan tuurna belah tukangnya sok ieu nikmat ge naon sababna kita belah hareup kita ruku jeung sujud kita salat lamun aya paseknes urang dieu taradekeun salat gampang tuurna cenah pareuskeun belah tukang nya nikmat teu boga tuur nikmat nu paling ripuh pisan lamun teu boga tuur saha nu paling ripuh pisan lamun tuur ka belah tukang kawas hayam sahaji tukang useuh rek kumaha cimogona sok lamun tuur ka belah tukang ya tak syukuran nud Allahu akbar gitu tapi eta teh falsafah tukang museuh luar biasa dibandingkeun jeung nu salat falsafahna pinter kena tukang museuh lamun kecemplung setengah jam nu nyangut di omean naonna lain useupna di omean teh tapi eupana kinoi asup no meri cai botan naon sari tah sirange sok useup apal kucek-kucek beulaan pinuh sirah ku sirange dicetekan gara-gara hayang naung di omean karasaeun dulur wah cenah ieu mah euy pasti lele can dipecatkeun geus nyahoun eta teh ari urang nu salat sok di omean tara paingan teuing atuh nakunaon tara di omean da teu karasa ngurunyudna nya sugan Allah apa kurunyud Allah itu tarima euy matak teh di omean aneh kamari bulan puasa salat tarawih dicobaan cek uing teh bismillahirrahmanirrahim Yasin tadi tukang naon cenah teh naon cenah teh make jeung naon ieu teh teu nyaho sakitu-kituna Allahu akbar oh waduh nya cenah teh waduh ya sakalian ditelatkeun teh teu laku hayak kitu gancang shot salat teh nyeri hulu oke Allah aneh apa ngaranna ge tarawihun nyase kudu leuwih nyase tibatan salat biasa aduh ieu mah teu laku nya salat biasa metak ngabatalanana sore teh ulah wareg teuing atuh da urang mah kiborang kene dikumpulkeun cenol rujak geus puguh meureun menang urang sajabana dikumpulkeun begitu Allahu akbar ditahu kabeh caruluk sing jarnil atuh pantes keur salat teh bisa ruku-ruku acan Allahu akbar wareg teuing beuteung nya terus nomor katiluna
tugas istri teh wa in kita hafidot ka maliha wa nafsiha. Di mana-mana ditinggalkan ku caroge kudu bisa ngajaga hartana, ngajaga nama baikna termasuk nama baik dirina. Lain Allah salaki tadi beja-beja sarua salaki kitu jauh di pamajikan di beja-beja gorengan pamajikan teu kengeng jangan boleh eta. Aduh cenah bawa pamajikan tadi satek-tek bengek ayeuna teh hayang kabeuli alhamdulillah tek-tek nangis kabeuli tinggal bengek. Ya Allah heudah kabeh ge pada boga kakurangan nya leres. Papan bereto mah bereto keur bobogohan di alus-alus pan nya. Sup ka imah pimitohaeun tengkul we kieu. Encang dandi kitu tah. Tengkul bae nya tungtung meja enteplak meja nya hoso we eta. Kitu teh. Poho deui pi obongeun teh naon. Culak cileuk kabeneran aya ide ucing ngaliwat. Neng eta ucing cenah kitu. Cik kabogohna teh nuhun. Cep deui setengah jam jempling eueuh pi omongeun teh kadak-kadak. Aduh kabogoh atuh. Tekung silila aya cak-cak ngaliwat dina dinding. Neng itu cak-cak mohon cek deui tadi ucing enggeus cak-cak enggeus naon deui cenah aya keur ngahulang kitu ucing nu tadi ngaliwat deui. Neng eta ucing pan gorowok teh pimeutohaeunana ngagorowok teh lawan batur tina dalam dapur ujang pan ucing mah atos tadi cenah si horeng tadi teh bener merhatikeun. Ya Allah, jaga hartana. Lain usaha kita, wah eta dompet dikodokan bisi aya uang selip. Nah dompet teu kapangih, nah calana teu kapangih, dina kaos kaki teu kapangih, pas kena kopiah mangis 100.000 amak moal. Amak moal. Nyol tepan amak, aduh si akang ge nyumputkeun duit. Yo salakina tek assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah cara menyentak, lah manya-manya tah kapangih dina kopiah aya duit 100.000. Salingkuh teh kana nyumputkeun nya. Teu jujur teh nya pamajikan teh. Tong ngamek eta teh duit sia. Duit sia kumaha? Heuh duit sia, tah duit sakitu disumputkeun ka pamih eta duit. Tah tong sumut salinung ka anjing pamajikan masuk ka pangi. Nu ngawaduh sok kasusul, nu ngabohong sok kadongdon lila katohyan. Nya tetangga pan ngabejakeun. Yeuh sakimaneh teh ngarona lain ngaranna. Tuh bener ece lah sok tuturkeun dah soleh dah istrina teu ngamak di bejaan kitu teh begitu salakina pamit nyi cenah akang rek ngarona heula muhun mangga ditinggali mah nya cenah kitu rek ngarona make sepatu suntangan begitu ini dituturkeun arek teh heueuh supna teh ka imah rana dah soleh teh teu ngamak istri nu soleh mah dicokot teh sepatuna sabelah balik ka imah isuk-isuk salakina datang rawah riwih cilaka nih naon sepatu palid sabelah nah kumaha itu lakonan ke jeung palid heuh keur meuntas keur ngarona meuntas kana solokan palid teu kapangi sabelah teu ngamak kali istri nu soleh mah dicokot teh sepatu nu dicokot peuting teh dituna dina meja digebugana atuh sia teh ke jeung palid salakina bingung kapangi ngawadul mah mata kulah ngawadul ripuh ngawadul nya bubrage kewajiban duanana santos bieu kewajiban salaki kewajiban istri tinggal nu kudu cangkem kuduanana kunci ieu bagja rumah tangga dunia akhirat lamun ngagaduhan kuncina aya 5 hampura ulun teu kabahas kabeh nya ai kunci teh kaos urang rek asup ka imah pantau di kunci tapi urang teu mawa kuncina bisa moal asup moal anu paling ripuh pisan mah urang rek asup ka imah ternyata eta imah teh sakulina pantauan rek jalan mana hah eta imah teh sakulina pantauan rek jalan mana hah jalan luhur jalan para jalan mana deui jalan janela pan cek euy pantauan berarti molongo atuh asup ka dinya aralahan deh urang nya cek euy pantauan ieu mah ribut ka luhur jeung ka leupeureuh capek-capek asup cek kadinya cek aya 5 ya Kang Gandhi ning Aprianti hidup kumaha 5 hiji masalah iman ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasul
itu jawab bu di surat dia halus jawab ada ya surat yang sepengih ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasul gitu semangat ngaji nage pan Allah atau jangan nyungkun ya seorang Al-Quran hajam beriman kudu tetap aja dengan Allah sabab iman mengerupikeun pondasi di mana bangunan iman seperti rem di mana kendaraan iman seperti tendensi sentral anu mengawasi gerak langkah si jalur nu katepelan hatina ku iman lepas iman dina dadana tinggal hirupna lam yacreg lam yabres teu ceureug jeung teu aya wuduk teu caduk sareng ngadungkuk di capluk terus terjadilah dekadensi moral pejan akhlakna ruksa kalakuanana lamun eta si jelema geus lepas imanna teu nyahoeun halal teu nyahoeun haram asa ngampar dihakan nu korupsi miliaran pinter teu ngan teu bener pinter mentak bisa korupsi ge ngan teu supaya bener eusian tah hati teh kunaon ku eusian hate ku iman supaya bener eusian otak ku ilmu supaya pinter eusian kadut ku kejo supaya cangker hiji iman kaduana ilmu sejam setengah euy kena leuwih mah tong dibayar kaduana penting ilmu geuning bereto misal ngaji di Cijeruk cek wing nyontokeun ilmu teh penting lamun salat di masjid teh teu make ilmu mah lam yacer lam yabres aya imam aya makmum ngan kabeneran eta imam teu nyaho ilmuna makmum ge teu nyaho ilmuna der teh salat bebarengan euceuk moal der teh salat bebarengan makmumna aya dua jajarna begitu ruku jajaran pantukangna aya kopiah nu murah gepluk murah cek nu murah kopiah aduh kudu kumaha daek nyokot kopiah da teu nyaho teh ilmuna dibantuan ku leungeun sieun batal tungtungna sirahna dilelempeng maksudna di mana sujud diasupkeun eta sirah nyaan begitu sujud pus sirahna asup kana kopiah asup si asup ngan hanyakal eta kopiah teu daekeun apal geus bingung deui manahanna dibantuan ku leungeun sieun batal da teu nyaho teh ilmuna tungtungna eta kopiah disurudu nepikeun ka ngaliwatan jajaran kahiji nyentuk dina bujur imam getek ku imam dijejak pus asup ka kopiah teh eta jelema nu dijejekna sirahna teh teu amakeun panya teh salat teh kudu kitu ribut manehna ge ngajejek kana jajaran kahiji jajaran kahiji ge sarua teh amak da panya teh salat teh kudu kitu da bodoh teh apan judulna ribut manehna ge ngajejek kana jajaran kadua sarua jajaran kadua ge teu amak dijejek sirah teh panya teh salat teh kudu kitu ngan jajaran kadua bingung ari urang cenah euy kudu ngajejek ka saha eueuh deui jejekeun tungtungna jajaran kadua ngabring ka hareup imam pada ngajejek gara-gara naon gara-gara bodoh matak tong jadi jelema repoh jelema bodoh rasa kurang kampung bodoh sakanya humana teh open teh parangin kue jadi kajar kata di jar kata ya gedong si gerong mencakan langit tidak pantona aya ngaranan open cek kurang kampung bodoh parangin kue mun ibadah padahal open teh zaman naon hartina bukan tekung silila aya urang Cina rek asup ka jero dicaram teman-teman asup Cina bisi tutung ada tengah artian bahasa Sunda asup urang Cina tekung silila ti jero anu keluar urang negro pan hidup eta urang kampung depak tarang cek uing mangtong asup Cina jadi we genghi kalau main hana anu bodoh ripuh nya jelema bodoh ripuh teh entak budak urang tong jadi jelema anu barot si paling da sakola-sakola deket-deket nya uing ngobretoh yang sekolah SMP ge katangeng nya di tangeng sakola metes nya ayeuna mah unggal kampung aya SMP nya leres engke mah bisa-bisa unggal imah boga sakola ayeuna teh unggal imah boga sakola ieu diajarkeun ku guruna geuning nya lewat daring eta teh nu ngajawabna teh ting inungna ting budakna eta pang bingung-bingungna ayeuna guru ngan nilai budak sok nya leres dah
teuing kumaha atau zaman ayeuna ada kitu meureun tapi da bingung da sadunya eta teh bejana nya sadunya aya teh corona teh urang mah tong mikiran corona nya mikiran mah kumaha carana bisa ngumpulkeun jawara-jawara Indonesia nu aya di Indonesia model mah lampir sadi Sinto Gendeng sadi Angling Dharma Sudawirat nya sadi geuningan nu jago-jago tak kumpulkeun rek naon rek dikirim ka ditu ka Israel Palestina si namahan itu Benyamin Netanyahu ya nah kabina-bina teuing pan Indonesia teh loba geuning kos nu heueuh atuh na film muli wah cing heueuh mah jago datang ka ditu nya ya Allah urang we dulur urang ditu geuningan teu aman nya batur mah bu rek ini ka sakola di sakola teh ditanya ka mana babaturan maneh cenah biasana bieu cenah aya bom keuna ku bom mau cenah mah nama urang mah henteu cenah tuluy ka sakola kitu ditulis teh aneh hari ke bom teh barudak teh urang mah sakali ngade petasan ge beldu wah kunyuluh geuningan nya komo ngade hitut geuning wah kunyuluh ya Allah teruskeun iman ilmu amal kagok penting nu katiluna amal eta ilmu amalkeun sabab ilmu teu diamalkeun ibarat tangkal eueuh buahan aya mangpaatna teu aya keur suluh aya ngan keur suluh nya tulikeun heula geus amal karek ikhlas amal tungtungan ku ikhlas ari ikhlas teh kawas gula gede jasana tapi tara hayang kasebut gula ge jeung tara ieu di gula mah sok geura tingalikeun hijikeun jeung kopi ditinyuh ngaranna cai naon gulana kasebut teu teu nya sugan naon eta teh cai kopi gula kitu hijikeun jeung ketan geuning digodog digoleh-goleh dibungkusan kana kertas laletik karena teh wajib ketan gulana kasebut teh sugan naon eta teh wajib ketan gula kitu hijikeun jeung waluh ngaranna kolak gulana kasebut teh sugan naon eta teh kolak waluh gula kitu eta gula gede jasana tapi tara hayang kasebut urang ge hirup teh kitu kudu loba jasa paduli teuing teu kasebut oge lereseu da Allah mah moal salah mere pahala ulah hayang kasebut ieu mah nyumang 5.000 perak kana koropak nih hayang kadeuleu ku batur kieu-kieu heula ya Allah asupkeun buru-buru nya kudu apaan geuning dina keur panganten sok dilagukeun eta teh papatah teh dina urang hirup kumbuh amalkeun budi pekerti mun teu salah kitu cinta asih kasasama sabar sarta teguh hati di barengan tetap takwa sopan santun tata titi kitu lihat geuning budak teh kasih jarno tarang mah diarado nya dina urang hirup kumbuh amalkeun budi pekerti ari budi teh keur teh hate pekerti teh kalakuan kudu sauyunan sape hamilan kawas leungeun katuhu jeung leungeun kenca nyaho tugas jeung masing-masing ulah hayang sarua tugas RT jeung urang rakyatna da beda tugasna da manusia mah kitu mung ngantingna Al-Qur'an disebutna manusia anas da eta loba tugas jeung fungsina metak jelema pasti butuh ku jelema deui da jelema mah makhluk sosial aya di dieu teu butuheun ku batur sering ngabutuhkeun sok cobaan sisiran sarangan disebutna naon olegun disebutna teh olegun atau di uing mah disebutna teh ode apal ode teh otak dengdek nu teu sesuai jeung aturan ngaranna jawabna sing tarik atuh nu teu sesuai jeung aturan disebut batur-batur marake tiung si eta bubuludug nu kitu ode batur-batur ngabring jumaahan si eta ngaron ngarit nu kitu boga motor batur mah pamajikan dibawa teder mah mau pamajikan batur nu kitu ojek hayo ode ya dina urang hirup kumbu amalkeun budi pekerti cinta asih kasasama kawas leungeun katuhu jeung leungeun kenca saling tulungan saling ayonan nu ateu belah kenca nu ngagaro belah katuhu
datang tadi gini jero tuh kue canaku dagang datang sate canaku datang jengkol canaku huapkeun ku katuhu warak beteung kete cerot keluar bagian leungeun eta nu kenca sisirikan teh heuh sugan cek lamun kenca teh naon aing tukang bebersih hirup teh sabab tahu tugas jeung fungsi nak masing-masing cek leungeun kenca wios abdi mah tukang bebersih ge cleaning service jurusan kobelisasi cek leungeun kenca jurusan kobelisasi teh eta wios abdi mah ridho cek leungeun kenca teh naon sababna da engke di mana dunungan boga milik kuring nupang heurana geuning cek leungeun kenca metak kabeuli jam tangan pantesna dina leungeun ladang sabar gini boga ali tunana leungeun kenca ibu boga gelang pantesna leungeun kenca ngan ulah dideuleu-deuleu dina keur mingguan hayang beunghar teh neng hayang beunghar teh hayang neng hayang beunghar bisi hayang beunghar ka canikah ieu nya pilih hayang beunghar nikahna kudu ka urang Jawa di Jawa mah nyieun WC ge ku emas di Jawa mah nyieun WC kang ku emas di Jawa mah Mas Tono ya ngan bedana di urang mah pan 24 karat di ditu mah masa karat eta di urang mah kabeuli 1 gram 2 gram di ditu paling leutik 65 kilo pajan tapi tong bedakeun nya bisi di dia esi emas tong bedakeun da kabeh oge eta teh ciptaan al kadar tegeuk nyariosna wios da eta mah lagamnya budakna gering ditanya mas budak cager aya mundingan ditanya budak cager aya kalak aya mundingan padahal maksudna mah aya mendingan geus kena rawatna geus kira anjing hiji beurit hiji jeung keur isu maksudna mah anjing hiji beurit hiji jeung eukeur isu kan ku sabab tegeuk jadi kitu anjing hiji beurit hiji jeung keur isu paeh jeung keur nyakeun bae da eta mah lentong geusnya da boro-boro ayeuna urang Jawa atuh urang Sunda jeung urang Sunda beda lentongna sok uing lamun ngaji ka daerah Cidaun itu tumpen dituna ranca Bayawa nya ranca Buaya lain mah ganti jadi leutik buaya jadi Bayawa lamun ngaji ka daerah eta lentongna teh urang ditu mah nyuguhan teh kieu atuh da di dieu mah kieu teh nya mang atuh geura leueuh nah cenah tak sengur da kitu lentongna nya lamun ka daerah Cibinong tah rada leuy ieu teh mung niatna hungkul nu ageung mah rezekina mah sakieu-kieu mangga atuh geura daosan Cibinong komo itu mah itu daerah itu teh warung konang hapunten geuningan sakieu-kieuna geuning nyapi ka isineun mangga atuh geura daosan warung konang makan bejakeun Ciburang caket ya Ciburangnya tah lamun ka Ciburang kieu atuh da di dieu mah kitu teu aya naon cenah lain kabayang kumaha ngagoroan hayamna nya kut meureun tiap daerah beda lentong cacakan Sunda jeung Sunda komo meureun jeung urang daerah Jawa nya metak bahasa jelema mah rupa-rupa lentongna rupa-rupa bahasana ge beda jeung sato mah sarua bahasana metak sora doma di Jawa jeung sora doma di Sunda sarua sorana kitu sora naon sora me di Jawa jeung sora me di urang sarua sora ucing di Jakarta jeung di urang sarua isuk-isuk urang mah hudang kadenge dipipir sora naon sora uwi lain urang dieu mah kitunya sora hayam cenah kitu sora uing nyontokeun hayam lain meni wanian urang dieu sora hayam terakhir akhlak dina keluarga urang kedah gaduhan akhlak ibaratun an hayatin fi nafsi rasihatan antasadul amal bisuhratin ila fikrin waruyatin ari ngaran akhlak teh urang mah pagawean anu teu kudu dipikirkeun jeung dipertimbangkeun eta ngaranna akhlak
mentak biasakeun ti ayeuna supaya jadi ahlak biasakeun setiap bade angkat suntangan ka salaki urang teh sok kitu nya atuh da aku ustad ka kebon wios mereka kebon oge bahkan saya setiap gugah bobo abdas heula bade bobo abdas heula bade euneuk-euneukan abdas heula sok kitu tah bade tuang abdas heula bade nyadap abdas heula ibu bade ngaramet abdas heula sok kitu teu kasiwer urang mah lolobana teu kasiwer terus teh nu kasiwerna naon udud mah kasiwer memeh hees udud udang hees keur macul keur ngarit keur nguseup kasiwer urang mah ya Allah. Terakhir orang doakeun di panganten aduh pertanyaan nya 2 jam kurang salit 2 jam kirang salit mudah-mudahan ieu panganten dina rumah tanggana masing jadi tunggul pangauban catang pamuntangan balarea amin masing berkah amin urang nun hadiran kana ieu tempat masing kabulateran berkahna amin sarta masing paranyang yuswa amin di mana uing ngaji di ka dieu masing ditepangkeun dibari kayaan sehat walafiat amin ya Allah ya robbal alamin. Apabila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi lamun ngaji uing kurang panjang sok atuh kemah onang ti Cileles ka kota Tangeung pagelaran kaliwatan tuluy maju nu rek kalemur ka uing mah rupina sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khud masafa ada makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.